Bangsa alam harita teh pabeberang kita wanci pecah sawet. Di mana basebur harita loba jalma keur ngarumpul dipimpin ku Modrapati. 5 murid Modrapati Dariuk menikeun hormat pisan pok harita Modrapati cumarita barji ngabagikeun paniteupna ka Sarea. Sameme kana poko masalah. Dengikeun barko janung oge godri. Ieu dua jalma nu aya di hareupeun aranjeun anu ketelan si jubah hideung jeung si jubah hejo. Dua nana geus taloka dewek. Jadi teu mimiti ayeuna mah sarua jeung anjeun euy. Nyatana murid dewek. Aranjeun kabeh kudu akur ulah silih rengan. Ulah seperti anjing jeung ucing, kudu kompak dina ngahontal cita-cita. Jadi kieu ye permasalahan atawa hiji kahayang dewek teh ye nya. Dewek sabenerna mah boga rencana yen dik ngadirikeun paguron silat anu hebat. Teu aya tandingna weh di alam ayeuna mah. Ting cek aranjeun kabeh dewek teh kudu kumahana dewek teh minta saran euy. Nah yen paguron teh di lemur ieu atawa kudu nianga di tempat sejen. Sok saheula anu dek ngobrol, anu dek cumarita. Si barko harita tepok cumarita. Menurut kula mah gan guru dia lamur we ngabangun paguron silatna. Tanah lega pakaya loba. Jadi pasti we bakal piuntungeun keur kang guru mah. Si Janung jeung si Godri oge harita teh nyatujuan. Ari ceuk anjeun jubah hideung jubah ijo kumaha tah? Pok si jubah hideung harita. Ulah setuju kana usul ayi barko di dewe lah gan guru. Usul aranjeun kabeh ditarima ku kula. Teu mimiti isukan urang tatahar pikeun yen paguron silat aduh hebat. Sarea harita bungah pisan. Urang kocapkeun dina apa isukna Modrapati harita teh nitah ka si barko sangkan yang Mang Jadil selaku RT Lemur Patik jeung Mang Basil selaku pepuh Lemur Patik atawa ketua kampung. Tekung istilah harita duanana daratang ka imana Modrapati. Ku Modrapati diceritakeun panjang lebar kitu kieu intine mah dek nyieun paguron silat. Pak RT jeung tua kampung teu baha lantaran sieun ku Modrapati bisi dipaehan. Mang RT jeung tua kampung manggihan tukang bangunan. Dina poe isukan kudu nyieun paguron. Ngebangun paguronana di dinya we di Lemur Patik. Urang kocapkeun dina poe isukna harita deur we harita jalma-jalma teh digarawe. Aya anu nuar tangkal kai ngagotong tangkal kaina, aya anu ngalelemah jeung rea-rea deui. Di Lemur Patik harita mah dokdak kudu digarawe menikeun ka gandeng pisan. Gancang deui carita, nyieun bangunan paguron teh geus beres weh dina waktu 2 minggu. Kawantu anu gawena lobaan. Modrapati ngarasa bungah ayeuna mah dina boga paguron anu bakal ngajalankeun cita-citana ngawasa dunia kajawaraan. Dina poe isukna 5 murid Modrapati latihan silat di buruan paguron. Ngahaja buruan paguron oge lega sangkan leluasa dina latihan silat. Wangunan paguron jeung imahna Modrapati ngahiji ayeuna mah imah Modrapati anu baheula mah jeung imahna Bah Sobur dipake pikeun murid-murid paguron. Eta paguron ku Modrapati dingaranan Paguron Pancarongga. Ngan anehna para pemuda jeung pamudi anu sok biasana daratang kadinya sok latihan silat ayeuna mah duka kamarana areueuh
Hal ieu teh jadi aneh pikeun Modrapati mah. Tapi sok sanajan kitu keun baya 5 murid oge cukup pikeun ngawasa dunia kajawaraan harita. Sabulan ti harita, Modrapati nurunkeun ilmu pancarongkah ka 5 muridna. Ngan eta ilmu pancarongkah teh dibagi 5. Jadi masing-masingna miboga jurus rongkah di akurkeun jeung tenaga lapis masing-masing. Si Jubah Hideung jeung Hejo ngarasa bungah dirina bakal mibanda ilmu rongkah ti Modrapati. Rongkah bumi harita teh diajarkeun ka si Barko, rongkah angin turunkeun ka si Janung. Rongkah cai harita teh diajarkeun ka si Godri. Rongkah gunung ka si Jubah Hideung jeung rongkah seuneu ka si Jubah Hejo. Kabehanana suhur pisan dina latihan ilmu silatna. Tetela ngawasa hiji ilmu oge muni hese bisa nanti. Anu rada tereh bisa nanti nyatana si Godri. Katingali si Godri geus bisa ngendalikeun cai. Cai bisa dibentuk kumaha kahayang dirina. Dina sajaroni ngajarkeun ilmu ka murid-muridna. Kalakuan jahat Modrapati beuki teh beuki kaciri. Harita oge Modrapati maksa ka hiji wanoja anakna patwa kampung. Eta wanoja tegas puguh meungeun Modrapati terus maksa dibawa ka jero paguron. Anak buah Modrapati sareuri we harita teh bari jeung latihan silat. Eta wanoja teh jejeritan bari jeung peperjelan. Kulantaran jeritan wae hiuk tak Modrapati harita notok jalan darah eta wanoja. Eta wanoja teh jadi leuleus daya tangan pangawasa. Modrapati sadeuletik suka jeung bungha. Eta wanoja teh ayeuna mah geus repe. Sanggeus aya di kamar harita gabrug Modrapati ngarangkul. Terus harita teh digalentoran sakahayang dirina. Ngalampiaskeun nafsu binatangna. Kocapkeun dina waktu petingna 5 murid Modrapati oge sarua harita teh niangan wanoja. Sanggeus munang dibawa ka paguruan pancarongkah. Eta wanoja teh peperjalan hayang kabur tapi teu bisa. Siet tak 5 wanoja teh ditotok sangkan cicing. Peting harita 5 wanoja teh digarap ku murid-muridna Modrapati. Dina poe isukna warga pengeus Lamur Patik harita teh genjleuh lantaran anakna aya anu leungit. PRT jeung tua kampung harita ngadatangan paguruan pancarongkah. Dek nanyakeun Modrapati susuganan we cenah Modrapati teh apaleun. Kadatangan PRT jeung tua kampung langsung dibagjakeun ku Modrapati. Mangga Mang RT oge. Mang tua atau petua kalebet. Aya naon ya esuk-esuk geus datang ka dieu. Pok RT harita teh cumarita. Kieu jeung Modrapati kula jeung patua kampung teh meunang laporan ti warga. Yen aya 5 wanoja cenah anu leungit. Jeung hiji wanoja putrana patua kampung. Susuganan we jeung Modrapati teh uninga. Oh, geunaan wanoja. Di dieu oge. Di ieu oge atau di ieu paguron ge memang aya genep wanoja. Anu hiji mah aya di kamar kula. Anu 5 deui mah aya di kamar murid-murid kula. Kula teh katirisan, Pak RT oge batua. Puguh emang RT jeung tua kampung harita beungeut teu beureum lir besi atawa beuleum. Modrapati geus bisa ngajudi yen RT jeung tua kampung teh ambekeun ka dirina. Naon sia teh RT tua kampung amba ka dewek sia teh. Eta beungeut muni beureum kitu. Mun ulah nyatana naon ngan eta wanoja geus lain parawan deui. Tapi adana oge geus digarap penting tadi. Daek teh daek. Ya eta mah bodoh we. Ngan lamun ngalawan modar bagianana. Dikitukeun mah harita Pak RT jeung tua kampung teu bisa kukumaha ngaku kana kahebatan ilmu Modrapati. Tapi hatana mah teu ridho anakna jeung wanoja anu sejen geus digadabah kahormatanna ku Modrapati jeung 5 muridna. Pok harita teh tua kampung cumarita. Ya geus. Geus wejang lah. Kuring mah minta tanggung jawab ka Ujang.
ku cara dikawin atawa kudu ngawin eta manoja. Dan lamun moal digawin balikeun eta wan teh kadikeun. Sok buru datangkeun ka dieu. Cakakak Mondrapati harita teh seuri. Kuramah teu hayang ngawin jeung anak maneh tua kampung. Aya ngeukeupane unggul. Mun teu suka ya teu naraon eta mah hak maneh eta mah tua kampung. Tua kampung bener-bener muncak amarahna. Sok senajan teu boga ilmu silat, dirina kudu ngabela kalau jadi anakna. Cileung harita loncat heuk padep ka tun harta ngadius kana beungeut Mondrapati. Tapi dascan oge tapi karena sasaran cengkang badan tua kampung harta ngacengkang ngatukang kedabut harita teh kana kursi kubra kursi jeung tua kampung teh turu harita teh roboh kana papan. Badan tua kampung nyeri harita maksakeun hudang pok harita. Hei, Mondrapati. Dewek enak mah geus yakin ieu jadi anjeun teh jalma jahat. Kula teu ridho anjeun cicing di lambor. Hadiekeun heula anak kula. Sok. Ayeuna gede gadekeun. Kula lek ende ti ieu lambor. Baik jogo teh ka kamar, tah eta kamarna. Tua kampung langsung muru ke kamar anu dituluhkeun ku Mondrapati. Brai pantri bukakeun. Kasampak teh anakna tua kampung keur nangkarak we harita teh bale jeung teu make busana. Seleuna tua kampung teh harita ngadeukeuteun anakna terus nyebak urat dina leungeun jeung beheungna. Tetela masih kena hirup. Nyai, ayo orang balik. Nyai. Anak tua kampung harita seperti nama leuleus teu bisa make baju-baju acan. Kapaksa we tua kampung teh makekeun heula eta baju. Sanggeus beres langsung dipangku dibawa ka imahna. Pak RT harita teh nuturkeun bare jeung ngemu ka ambeka Mondrapati. Sedengkeun wanoja anu 5 deui mah aya di kamarna murid Mondrapati harita. Mimiti harita warga pengeusi lembur patik iji di Mondrapati jeung 5 muridna anu teu aya ras-rasan jeung biadab deui. Geus marekosa atawa ngakadebah ka 5 wanoja anu aya di lembur patik. Dalila antarana harita teh torojol indung bapana wanoja anu dipaling ku 5 murid Mondrapati datang kadinya. Langsung harita teh aya anu ngakorowok harita teh ka Mondrapati. Mondrapati, kadiekeun anak dewek. Mun teu dibikeun ieu paguron bakal dituru ku dewek. Sia ayeuna mah geus kanyahoan belangna. Jadi montong mungkin sa Mondrapati. Celik harita Mondrapati geus aya di hareupeun warga. Pok harita Mondrapati daun syah kegorokan sa model kitu kadeu goblok. Hayang modal sia deh. Lamun niat masa gabe pangeusi ieu lambur. Modar dina waktu anu singkat oge. Ko memodaran saulu mah babari pisan keur dewek mah. Dewek teh sieun ku sia. Dewek teh sieun ku paeh. Sok buru kadiekeun anak dewek. Mondrapati ayeuna mah nafsu. Dina tata gerak anu gancang jelat hiup jobet. Dada eta jalma teh dipindo. Cengkang gerut eta jalma teh terubuh. Sungut calawak dua panana burial bencelik karalak langsung dina waktu harita teh paeh. Pamajikanana harita teh langsung ngagabruk bare jeung ceurik. Sararea anu hadir kaget pisan. Teu nyangka Mondrapati wani maehan jalma anu teu tuah teu dosa. Nya kulantaran sieun bobot we anu sejen mah harita ninggalkeun Mondrapati. Pamajikan eta jalma teh ceurik bare jeung hasambat ka salakina. Goblok, kandeng sia kalah mewek di dieu. Mendingan susul salaki sia. Hoyo, susul. Gebli ke Mondrapati harita nenjera lemah. Berai taneuh muka. Brus we salaki jeung pamajikan teh asup kana taneuh anu muka. Telila taneuh teh nutup di kusorangan.
kajadian didinya gancang pisan ciga-ciga teu aya kajadian naon-naon. Sanggas kitu mah Mudrapati asup ka jero paguron terus diuk dina kursi. Warga pengesi lemur patik dina poe harita mah loba pisan anu arinit ka lemur anu sejen. Cicing di lemur patik mah geus teu betah lantaran Mudrapati jalma jahat. Poe esukna kitu loba anu arinit ka lemur anu sejen. Dina waktu 2 poe pengesi lemur patik geus areueuh ngungsi ka lemur anu sejenna. Di paguron Pancarongka unggal poe sok aya anu keur latihan silat. Mudrapati merhatikeun kalima muridna sangkan bener dina gerakanana. Kasugri parawargi urang gancangkeun ieu carita. 4 bulan we ti harita 5 murid Mudrapati geus ngawasa 5 ilmu atau 5 jurus rongkah masing-masing. Mudrapati ngerasa bunga sakabeh muridna geus bisa ngawasa ilmu rongkah masing-masing. Kula ngerasa suka jeung bunga nilai aranjeun kabeh geus ngawasa ilmu ti kula. Aranjeun kabeh kudu ngahiji sangkan bisa kuat dina ngalawan musuh. Mun masing-masing mah kurang ampuh euy dina ayunan musuh. Pok si Jubah Hideung harita cumarita. Mohon kan guru. Memang sakedahna sadaya murid ngahiji. Tah ayeuna saterasna rencana gan guru teh kumaha? Ngajoran paguron sejen atawa kumaha itu gan guru? Tugas anjeun limaan gampang. Cieun kakacauan di tiap lemur euy. Cogot duit jeung perhiasanana podaran jalmana jeung duruk imah-imahna. Oh gitu, siap kan guru, siap. Dinten ayeuna oge. Kula miang, hayu batur-batur. Urang endit ayeuna keneh, hayu. Soraya harita teh narangtung terus singkil. Sanggeus tarapti mah cerilat-cerilat 5 jalma cing cerilat ninggalkeun paguron Pancarongka. Dina waktu dek keluar ti lemur patik, rag si Jubah Hideung ngeureunkeun lumampahna atau lompatna. Anu opatan sarua harita teh ngeureunkeun lompatna. Pok si Jubah Hideung harita teh cumarita. Urang bagi tugas euy. Kula duaan jeung si Jubah Ijo, anjeun Barko Janung jeung si Golri bebarengan sangkan ngaruksak lemurna tereh. Kumaha tah? Satuju? Si Barko harita teh satuju. Kula satuju, Kang. Satuju pisan. Ya sanggeus kitu mah curilat-curilat si Jubah Hideung jeung si Jubah Ijo ninggalkeun si Barko jeung 2 baturna. Aya, urang ini teh, cek si Barko harita ngajakan indit. Curilat-curilat harita teh lompat dina kacepetan anu gancang. Kasugri para wargi urang tunda heula 5 murid Mudrapati kiwari urang kocapkeun jalma anu geus nulungan ka Mbah Omed jeung ka Aswina. Saha atuh eta jalma teh? Purasat harita teh aya cahaya buleud. Cileng-cileng harita teh aya nu kaluar nyatana sinini Mbah Omed jeung Aswina. Celing-celing ti luarna harita pancuh nangtung. Eta cahaya teh leus deui weh ngaleungit. Pok sinini harita teh cumarita. Ayo tutulkeun gini. Mbah Omed jeung Aswina harita teh ngiteunan eta petempatan da puguh atuh kakara harita kadinya. Katangkalan rajeug. Kadeui aya suara cai ngagulidag harita teh. Jigana mah di dekeun tempat eta teh aya wahangan. Tagung silila anjog ka lawang guha harita. Braya panto guha teh buka, sup-sup kabehanana harita arasup. Terus lempang harita teh ka jero. Di jero guha caang da aya oncor. Sanggeus aya kana 5 menitna lempang. Beras harita teh kaluar deui ti guha. Di dinya caang kasurat ku panaon poe. Kenca katuhuna cadas menikeun ka luhur. Di luhurna katingali loba tatangkalan. Mbah Omed jeung Aswina harita
pulahak polohok kakara datang kadinya. Sedangkan sinini harita teges asup ka jero imah panggung harita ukuranana teh 7 ka 6. Bahomed jeung Aswina sup ka jero geuk harita teh diuk di hareupeun sinini. Songsong cai jeung cawah harita tidak songkeun. Ok harita sinini cumarita. Sok, geura nginum kaynya. Tah aya cau. Sok geura. Geura nahar kadinya. Nya, itu tamahana anjing lapar we di kadinya. Bahomed jeung Aswina teu kaleked leguk harita teh nginum. Raga mangkana cau lep-lep di dahar bangun anu nikmat. Kaayaan di tempat eta pika betaheun hawa tiis manuk recet di sarada jeung pada baturna. Pancuran aya pokona mah pika betaheun pisan sing saha wae anu datang kadinya. Waktosna parantos Epkom dangu. Insyaallah dinten anjing urang teraskeun deui dina bagian anu ka 28. Sumangga ka sadayana ujung kantun. Sumangga ka sadayana ujung kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.